aya deui jelema sieun besi teu dahar ti mimiti ka anakna sakola sia sing bener abe boga ijazah namun teu boga ijazah sia hese dahar mungkin gawe hese segala hese aya sakola sia kudu maca 2 kalimat syahadat deui tapi parangsana sieun loba tah kasieun cuman sieun besi teu naek, sieun besi teu dahar, sieun besi teu lulus, sieun besi teu jadi pejabat, sieun besi teu sugih, sieun eta mah sieun eueuh nilai. Nu paling hebat sieun besi ditanya ku malaikat munkar nakir teu bisa jawab. Tah sieun eta tah nu kudu diperjuangkeun ge. Ikror urang bakal nuturkeun jeung bakal nyusul ngan nu pantes nyusul nu ngora apa nu kolot. Urang doakeun atuh nu kolot mudah-mudahan tarere. Ya anu kolot masana jan dikebel-kebel ge ngan ngaribedan doang. Langkaning nu pangkolotna aya digigireun kula. Tapi sanajan didoakeun ge nu kolot ja aya wayah nu ngora mah nu ngora bae orok ge japae ngan kahayang urang be heula nu kolot-kolot lamun urang bisa mesen maka malaikat Israil malaikat hiji nu kolot lalaki awewe kadua nu jore heula-heulakeun. Tapi kulantaran ajal ma'atu ti Allah teu bisa kitu. Kumaha ajal teh? Jamaut malain ku gering, jamaut malain ku kalaparan, jamaut malain ku susah. Lamun nu gering haju paeh nu cager meureun. Nu susah cilongok paranjang umur malah nu sarugi nu pararaeh bae. Ibutin ge pae Pak Harto pae komo RT mah modar. Tah oreganan pae wa ajal geus dijelaskeun dina Al-Qur'an idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana ajal datang moal maju sajengkal moal mundur sasiku pas kuayana sakitu urang kuari hirup keneh masih keneh dibere modal jang nambahan amal-amal urang nu teu karasa horeng urang ieu sapoe-sapoena mengejar ajal. Di mana geus datang ka ajalna sanajan kararagok atuh ditinggalkeun bae. Haju paeh mapan teu tartib aya nu adina heula kakara-kakana aya nu incuna heula karak bapa kolotna kahayang urang mah bapa kolot heula model ieu nya karak incu mun tartib ngeunaheun kakana aju adina persiapan asal geus bagian kakak urang geus tiga urang geus pokona urang di masjid bae di masjid bae kotak masjid bongkar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
lamun urang nyaritakeun kasieun urang teh loba jasa sieun cek bahasa Arab mah khauf sieun budak sekolahan ketika endek ujian sieun besi teu lulus sieun eta ngagerakeun dirina memberikan motivasi untuk belajar kunaon sia ieu nu bantak rajin amat maca buku sieun teu lulus bener tak budak aya deui jelema nu sieun jasa besi teu ditarima nganjang mandina ge 12 kali ja eta sabun luk beak 2 oh pohara jasa tam mandi deui make bajuna ge geus embung lamun teu diistrika istrikaanana ge ieu mah ngajepat aya anu kena kitu kasuat ieu mah seukeut kunaon sia eta make jeung hebat jasa besi aing apel teu ditarima sieun eta ngamotivasi aya deui jelema sieun besi teu dahar oh ti mimiti ka anakna sakola sia sing bener abe boga ijazah namun teu boga ijazah sia hese dahar engkena gawe hese segala hese aya sakola sia kudu maca 2 kalimat syahadat deui tapi parang sana tuh kan sieun macem-macem sia Rusdi nu mantak haju belajar pencak kunaon sia nu ngagebung oh pohara jasa nyana jeung Haji Masuri oh ti leutik belajar pencak pohara jasa eta tapi can kacaritakeun mun gelut menang Jawa aduh parah tileletik iya mah komo ieu mah mun carita pencak geus pohara jasa aya nu nang tangan gelut embung 2an kudu dilobaan besi eleh jagana sieun besi aya nu ngagebuk sieun besi aya nu nyerang sieun loba tak kasieun cuman sieun besi teu naek, sieun besi teu dahar, sieun besi teu lulus, sieun besi teu jadi pejabat, sieun besi teu sugih, sieun eta mah tamat, sieun eueuh nilai. Nu paling hebat sieun besi ditanya ku malaikat munkar nakir teu bisa jawab. Tah sieun eta tah nu kudu diperjuangkeun ge. Mangaji sieun henteu besi di jero kubur teu bisa ngajawab sieun kan tapi ngeridit terus kan jadi sieun besi teu bisa ngajawab teh teu ngamotivasi kuduna kan ngamotivasi ngagerakeun diri aing moal ngeridit besi ting-ting ku bating di jero kubur tuh bisa ngajawab ku gara-gara ngeridit ieu mah pan tambah ngeridit sakieu geus kolot Ki Haji deh bahkan kiai cak nu bohong mah iya ngaji sieun kan besi itu bisa ngajawab sieun tapi kan aing ngadagang mah ngabohong bae kan taktik tuh jakdan lagi iya taktik tah ya beres ya anak buah Haji Imis ya kuduna kan ngamotivasi aing sieun besi di jero kubur teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir moal ngeridit moal ngabohong aing sieun besi di jero kubur teu bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir aing dek salat nu rapi asana magrib ge ku aing dijieun genep rakaat ku aing ge liwat teuing masyaallah aing magrib genep aing subuh hiji
jadi sieun tadi mah nanaonan tapi sieun besi teu mawa amal sieun besi teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir sieun besi disiksa di jero kubur coba tak kembangkeun sieun eta jelema nu geus boga sieun kemudian ngembang pasti hayang ngaji engkena ieu ge kuari lamun ditanya kunaon ieu mah teu kararumpul sieun sinaon sieun teu kabagian amplop tuh di mobil geus ngomong bae ji Rusdi blow on Masya Allah angin geus kaambeum meureun ku nyana kahayang mah ulah sa mobil ke jeung aing sieun blow on nama sieun ya Allah ya Rabb nah pasti sieun besi teu mawa amal ngamotivasi aduh urang beramal abeh engke balik ka kuburan anak incu ngandatang ka bibir kuburan doang dunia motor mobil ngandatang ka bibir kuburan doang tapi amal urang asup bareng jeung urang duh sieun amat besi engke asup ka jero kubur amal jore nu milu mulai tergerak kelobakeun nonton TV abeh arasup tah ka jero kuburan ieu datang ka umur sakieu geus hampir saabad can eureun nya nonton TV encan deuk iraha eureun nonton TV na coba ya ini saabad ya kukula bisa di SMS malaikat Israel segerakan teu bisa teu bisa sieun ieu penting di atas sieun eta lamun urang boga sieun eta beda engke hiji daek nuntut ilmu jang ngabenahan nganyampurnakeun amal salat nu bagus kudu aya ilmuan puasa nu bagus kudu aya ilmuan zakat nu bagus kudu aya ilmu haji nu bagus kudu make ilmu geus atuh daek ka belajar eta teh aya sieun nah lamun aya sieun di jerona geus jawab waria pasti daek urang maca sholawat daek tahajud daek salat duha daek beberean lantaran sieun besi amal asup ka jero kuburan nu jore aya sieun urang teh rempan Masya Allah ieu mah ai disungut mah sieun ai dagang dioplos kene dioplos Masya Allah geus kolot can bener kene bae aya awewe disuitan kene disuita ya Allah ya Rabbi Gusti Allah deku mah malah mun eueuh jelema mah birit tadi kitu-kitu ya Allah ya Rabbi Masya Allah ieu deuk iraha sieun sieun ngamotivasi ka urang ya Allah ya Rabbi nah lamun geus boga sieun kemudian geus bisa ngahalangan tina maksiat eta karak bener sieunna lamun ngan sakadar sieun disungut doang sehingga teu bisa ngahalangan kana maharim bohong berarti sieunna nah lamun bohong ai sungut sieun ai kalakuan berani berarti munafik innal munafiqina fid darkil asfali minan nar ieu meunang nanya we kira-kira di urang lobaan anu bener teh loba anu munafik awas ya lamun teu bener buruh ya Allah karim nah iya Sayyidina Abu Bakar Siddiq
radhiyallahu anhu. Jelema nu geus dijamin ku Kangjeng Nabi pasti asup surga. 10 sahabat anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi moal ka neraka. Salah satuna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hebat amat saya Abu Bakar Siddiq ku bisa kos kitu. Cak Kangjeng Nabi lauzina imanuhu. Lamun ditimbang iman Abu Bakar Siddiq jeung jelema sadunya kabeh nyana sorangan imanna beuratan si Abu Bakar Siddiq. Pohara si Abu Bakar Siddiq batu lain lalagaan tak salah satu jaminan nu dijamin ka surga Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kok hebat amat? Henteu urang ka nyaritakeun hebat lamun can didongengkeun. Abu Bakar Siddiq mah lamun ngadahar barang haram harita keneh ngabuncal-buncal utah. Lamun aya nu subhat harita keneh mules-mules utah. Pan ari ieu mah geus numpuk datang ka beuheung. Teu daek utah. Geus kajawan teh ieu teh ya hasil main, hasil judi. Dibawa ku nya duitna dibelikeun, didahar bae. Ieu teh hasil kredit. Dibawa didahar bae. Ieu teh bunga bank, dibawa kredit didahar bae. Teu kumaha. Tuh Sidina Abu Bakar Siddiq masyaallah kali. Ke naon deui kahebatanana? Sidina Abu Bakar Siddiq pernah dideleukeun ka surga jeung neraka. Ammo kasih pangkat lain lalagaan pangkat sama nyana datang ke kikiran Gusti ulah nyana gul tapi ku Gusti dibere bret surga bret neraka. Masya Allah kasih makom jelema pohara geus loba jasa mun urang nyaritakeun kahebatan Sidina Abu Bakar Siddiq. Tapi ketika Sidina Abu Bakar Siddiq ningali manuk encrak-entrakan di luhur tangkal korma nyana kieu bae bari ceurik manuk siama barang dahar nyatuan nginum hees barang dahar nyatuan nginum hees sakitu doang paeh maneh mah selesai teh aya pertanyaan jeung hisab. Yeuh Abu Bakar caknya namun paeh di jero kubur ditanya haju mun bisa jawab salamat mun teu bisa jawab cilaka ya Abu Bakar Siddiq engke dihisab. Sagedenya nu dijamin bae ku Kangjeng Nabi boga jaminan surga masih kene sieun nyana menghadapi siksa kubur. Ai si ieu bagaimana berani jasa ini bergaya ini Haji Hamid nyana ieu tuh Abu Bakar Siddiq ngalengis dalam manuk Masya Allah malah laula hayang teuing cakian lali hayang teuing kula jadi manuk ngahayang si Abu Bakar Siddiq teh hayang jadi manuk cakiana selesai meureun jadi manuk mah jadi lembu geus urusan. Tapi iya Abu Bakar Siddiq mun paeh engke kumaha pertanyaan malaikat munkar nakir mun bisa jawab salamet lamun teu bisa jawab engke kumaha cek manehna mun disiksa. Kangjeng Nabi baik Kangjeng Nabi anu geus jelas pembawa risalah. Ketika Kangjeng Nabi keur inget-inget karena siksa Allah, sieun biasa. Ngagolak hatena datang ka kadege kapan ku sahabat. Kula ge tadi ngadenge ieu teh besi teh kabagian. Aya deg-degan. Sararialna sanak buah ieu. Melenceng bae. Tah gitulah. Ya sieun. Saya sieun urang datang ka mana? Ya sieun urang datang ka mana? Bandingkeun jeung Sidina Abu Bakar Siddiq, bandingkeun jeung Sidina Umar. Sidina Umar boga kasieun besi di akhirat, besi di kuburan engke disiksa. Pernah manehanana nyewa kuda. Kemudian kuda tersebut dipakai sorbana ngait ke tangkal korma. Kira-kira bangsa 10 meter turun Sidina Umar nyokot sorban cak sahabat aya naon bat sorban kakait atuh eta bae pundurkeun
kuda bantak naon ka dieu ulah teu berbicara mundur caknya waktu eukeur akadna kula mah berangkat ka ditu teu bicara mundur mun kula mundur engke disiksa ku Gusti Allah datang ka kos kitu Sidina Umar ketika Sidina Umar teuting kadatangan sahabat manehanana eukeur netelkeun lampu eukeur nyaritakeun naon gitu ngaranna jumlah totalan dana nu asup nu kaluar jo sahabat ditanya aya naon kula aya perlu na urusan negara rakyat apa urusan pribadi pareuman lampu di pareuman lampu ieu mah urusan negara lamun urusan negara boleh ieu urusan pribadi pareuman popoe ka cak sahabat kula tadi pareuman urusanna pribadi ieu kan negara neangan coba bupati tah nu kitu tah neangan coba gubernur nu kos kitu neangan polisi nu kos kitu abri presiden hese Masya Allah kali iku sieun berarti sok kembangkeun sieun urang datang ka mana ya mapan balik sholat di balik sholat Jumat culak cilik aja jelema ya jelema emang kurang sendal bagus ya ceknya mending mulai nu kiai Pak ya Allah ya Rabbi sieun besi teu lulus mah pohara budak sieun besi teu naik mah pohara sieun besi teu dahar mah lain lalagan sieun besi teu ditarima mah ku bebene pohara jasa sieun besi teu dialem mah ku jelema beuh pohara sieun eta mah tapi isi tidak kubur apalkeun ti kuari man robuka waman nabiyuka geus teu kudu salat lain kudu ngapalkeun kos itu sebab nu ngajawab lain urang amal urang ketika urang beramal amal nu ngajawab teu kudu diapalkeun ti kuari cara budak SD teu kudu sieun ieu tah sieun tah ngembangkeun ya Allah ya Rabb bahkan nu kamari diaji di Bukhari aya jelema teu pernah ibadah kemudian manehanana ieu gering sageus green parah asana paeh ieu paeh asana cekan ieu kumpulkeun pamajikan anak kabeh kasimpulanna mah pamajikanna jeung anakna diwasiatan neng anak-anak kabehan wasiat abahnya aya naon bah asana abah moal hirup teh paeh asana abah lain deui rarasaan kok bisa kos kitu sih det paeh urang ge bisa pasti emang kunaon ketika urang deuk maot teh kapan malaikat raqib atid pamit ka urang malaikat raqib atid teh tukang nyatetan amal Haji Pendi mohon maaf tugas saya telah selesai maka saat inilah saya akan kembali ke markas saya bisa urang di pen dadah pen gampung ya da kaluhur urang ditinggalkeun neuk ku batu garumasna malaikat garapung set selesai tugas ya cek aja pen aing paeh teh aya mantak ceng di abah paeh we abah kos wali bae nyoga paeh lain wali malaikat bisa raek bolong bego geus daraek geus ucat tetaneun ya Allah ya Rabbi eta bah naon kitu garana pohara jasa urang neuleuh malaikat urang ditinggalkeun ya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang geus uharep paeh kajeun kumaha ge nyaho urang deuk paeh malaikatna pamit tah ieu ge sarua abah pun paeh abah wayahna beuleum sanggeus tadi beuleum tinggal arengna doang awak abah tutuan geus ditutuan kumpulkeun haju engke ketika angin ngagelebung di laut aurkeun ka laut nya wasiat abah kos kitu teh hos paeh
otomatis dilaksanakan kupa majikan jeung anakna belum jadi arem hijikeun tutuan geus jadi lebu bawa ka laut aurkeun pun selesai. Maha kawasa Allah ngumpulkeun debu-debu tersebut dihijikeun deui plak ditanya hei fulan cek Allah kunaon mana ieu make jeung hayang dibeuleuh haju ditutuan haju diaur-aur kunaon Gusti abdi teh ngarasa teu boga amal sieun abdi kasiksa Gusti deui solusina abeh abdi geus teu disiksa selesai belum ajurkeun aurkeun geus abdi mah hayang sakitu bae ku sieun-sieunna abdi ka Gusti kasiksa Gusti kitu. Oh cak Gusti Allah sia-sieun ka aing mah kos kitu geus bae dihampura sia coba eta ku sieun-sieunna dihampura geus banyak pedi teu kudu salat beuleum bae engke beuleum bae eta tutung di dunia tutung di ditu bakal sana ibadah. Ya Allah ya Rabbi gambaran sieun tama ulah dituturkeun kos kituna ke sia wasiat deui ka anak pamajikan ngadenge Ki Uci cek cenah dihampura abah mun paeh beuleum nya sia mah jadi budak lain ti tanurutan kos kitu nyaritakeun sieun dikembangkeun lantaran eta mah carita zaman baheula memeh Kangjeng di zaman Israel terjadilah tak seperti kos itu ku sieun-sieunna kasiksa Allah sehingga nyana mempraktekkan seperti eta geus atuh urang mah lain kos kitu sieun ka Allah sieun kasiksa Allah awak urang ulah terlalu dimumule teuing atuh itu mah dibeuleum atuh tunduh rada paksakeun saeutik ieu mah urang dipenting cak kiai cenah tahajud mangke di jero kubur makan caang batur-batur harees kurang udang geus kieu bae mata geus gitu tah namun teu kuat-kuat amat ngopi kopi na ge lain ka sungut ceceran ka dieu ka mata bila perlu nyeun kopina saember urang asup ka dinya hayu jawab tah lamun batur sieun ka Allah datang ka sanggup dibeuleum sanggup diajurkeun diaur-aur lain kudu kos kitu urang geus datang ka mana perjuangan urang dalam rangka sieun ka Allah sok geura ge wayahna atuh hiji salat nu 5 waktu mah paksakeun embung-embungna paksakeun kedua maca sholawat atuh aita salat 11 kali mah atawa 7 paksakeun rasa cinta urang ka Kangjeng tilu penting atuh hudang kiih bae atuh eta mah ini mah geus teu kudu ditahan tah mah malah mah di kasur kene wer ai hudang kos kitu perjuangan urang dalam rangka memotivasi tergerak ku sieun urang geus datang ka mana ieu mah pan ai sieun mah sieun asal aya si embar rada nyingkap bae haju bae aduh tah budak putih amat jalain deui jeung nu di imah ya kana teh imah rada aduh tah hanjaka cak dia teh rada kurang kaluhur saeutik sia mah kos kitu tolol sakitu geus kolot goblok meureun teh mah halo mun aya nu susuna gede wah haju rada mentok saeutik haju rada nyingkap haju bae pan aduh ampun biasa haju bae kolot tinggal kolot sweet anak gua nu beres kahayang mah tuh lah susuitan kayak maning ditoel leuwih jero tah mah tuh nah ieu lah sieun mana nu bakal nyalametkeun ka urang nu mantak aya waliullah disebut wali sotelo bakasieun geus kulantaran nu bakasieun ieu embung sieun besi Allah teu ridho di ieu anu henteu besi Allah teu suka
iya ente loba kasieun mantap cek Gusti Allah sih loba amat kasieun jadilah kekasih aing cek Gusti Allah iya urang cabrek memang ieu dihakan ieu didahar ieu dilebok ieu diberkat kuari geus culak-cileuk bae mata mana ieu bakal diberkat mana ieu bakal emang bangsa orek koros mah kos kitu orek koros mah iya aya orek koros aya orai yang kadut aya orai di urang dicoba kuari introspeksi datang ka imah aing geus datang ka mana ieu sieun nyingsieunan siksa Allah mangkaning pasti jasa sebab eta mah termasuk akidah mugoyabat nu pernah dicaritakeun ujung junan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rempan nah urang malam ieu malam 7na nu almarhumah geus aya di alam barzah almarhum Haji Jamal almarhum Hajah Nuryati mal kebeli almarhum Haji Pendi almarhum Haji Bahri almarhum Haji Fatin almarhum Haji Rusdi almarhum Haji Hamid almarhum nah iya almarhum kuari menghitungan batul bagus almarhum moal kebel di almarhum Haji Supendi seperti etalah urang ge bakal jasa sanajan kukumaha ge mudah-mudahan ku ayana urang hadir di 7na ieu urang termotivasi inget aing ge bakal pae jas kuari dipake paeh mah teu make jas lepis dipake paeh teu make lepis jubah dipake paeh teu make jubah polisi pakai pakaian polisi paeh mah teu make pakaian polisi priwit gitu menang dibawa TNI ge sarua teu bisa make roreng bupati teu bisa make setelan sapari presiden paeh bungkus langsung dipocongkeun aduh masya Allah kareueut asa mobil ambalaya imah mewah harta dan lain sebagainya urangan mawa boeh doang selusup ka jero kuburan minha khalaqnakum titane urang didamek wa fiha nu'idukum dikatane urang dibalikeun wa minha nukhrijukum taratan ukhra engke ti taneuh urang bakal dihudangkeun deui masyaallah karim asal ti taneuh balik ka taneuh urang cicing di taneuh engke hudang ti taneuh digiring urang ke ka mahsyar Kangjeng Nabi ditaros kumaha tingkah manusia ketika digiring Kangjeng Nabi az-zamir ma'a zamiri al-ma'a misbari wasyarib ma'a ka'sihi wa hakaza tukang nyuling bakal dibarengkeun jeung sulingna tukang mabok bakal dibarengkeun jeung gelasna tukang rebab bakal dibarengkeun jeung rebab Haji Patin mah anu ngokek-ngokek teh tanji teh tanji ini gua trompet jago paling ngundang hujan eta bakal dibareng-bareng ke kumaha cenah eta tukang bas jeung ragaji tanda henteu ini mempermaksiatan nah bangsa balak genep tadi teplok-teplokan di dieu tah di dieu masyaallah kari Haju nu maling bakal diwujudkeun nu dipalingna titah dipanggul nu maling mobil aya ngajogrog titah dipanggul ngaranna ge siksa nu maling embe titah dipanggul nu maling kebo dipanggul bari ngomong kebona sasada maling sapi ieu mah sakarung goni malulu inu dihulu karunggoni geus aing dadah pende
kudu dipikir kurang ditapakurana Inggris jasa sieun cobalah sieun urang ketika urang digiring almar'u ma'a man ahabba seseorang bakal dibarengkeun jeung nu dipake karesepna urang ge lamun resep nasbeh tasbih dibabawa ku urang tasbih rusdi bakal eueuh tasbih melulu bahkan tasbihna ge ngagebugannyana atuh aja lain dipake pantah tasbih pake makana nah iyalah hati-hati urang bakal paeh pasti asup ka kubur amal milu urang kabita lamun nyaritakeun jelema ketika osok tahajud penting kan tahajud tilok berang aya gaji pedi tahajud jam 7 teu lain tahajud qodoan nah ieu lamun sering urang hudang penting jam 1 jam 2 jam 3 eta caang di jero kubur saat batur penting lelah urang hudang dibere caca tahajud 2 rakaat 5 watt lamun 4 rakaat 10 watt lamun genep rakaat kos Haji Pendi tanyana aya genep ngan teu khusuk pareum hari genep ku genep kan pareum kebakaran nah kos gitulah ketika kurang bisa ngajembarkeun batur saat batur susah batur teu dahar bebeja ka urang bere batur minta tulung ka urang bantuan batur kan eta jembar hatena masyaallah aya jelema Haji Pendi kula ieu naon kitu ngaranna ti kamari can dahar tita kusaha sia ai mah teu ditah geus sempit bakal kuburan Haji Pendi atas mah itu batur kasusahan enak dita kusaha tolol tuh coba aya deui henteu di kos kitu mah diceramahan pugu batur keur lapar ceramah enggak iya sempit bakal guru gitu Assalamualaikum salam duh anak kula kemajikan teu dahar kamari pai can boga ngaji kira-kira cukup henteu sagantang gitu tah kudu tah sagantang nya yakeun Gusti eta duitna 1 juta lega kuburan lega ngan moal nyana moal ieu geus carita lega tuh ngalegakeun batu yatim piatu fakir miskin naon kebutuhan batur lega urang bisa ngalegakeun batur lega kuburan urang Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma wasi' qabr muga ngajembarkeun tuah Gusti ka kuburan pulang doa Kangjeng berarti jelas loba nu lega kuburanna nah di tiis di jero kuburan aya ASEAN nah iya bisa nyaungan jelema nu ibadah urang nyeun masjid ka Allah nempelkeun urang di masjid bisa ibadah tenang jelema ka Gusti Allah ku gara-gara urang nyumbang panas teu kapanasan hujan teu kahujanan bahkan urang siap meuli AC AB tarariis nah ieu duit urang nyenangkeun jelema nu keur ibadah ka Gusti Allah nah urang di jero kubur tiis sebab batur tiis teu kapanasan teu kahujanan ketika ka Allah nyenaheun kan ya Allah ya Rabbi Haji Pendi tah bakal tiis sebab jana meuli kipas di ditu di masjidna nyana ge tah jadi jelema kan katiisan kuari kipas apa macet di jero kuburanna listrik apa nah iya bebejana nangnya padahal mah nang Haji Rosidi aduh ya aku kuyana kana nu batur ge aku kuyana bae ieu mah 2 kelipatan ieu mah bohongna nah ieu lamun hayang caang kuburan urang tahajud hayang tiis masjid majlis pondok pesantren lamun hayang jembarkeun hate-hate urang kunaon cenah kieu lain ku harta bae ku ilmu ku wawasan ku
kunuduh ke pokoknya jembar hati jelema jembar jadi jembar ku dunia nu butuhna naon butuhna ilmu bere ilmu butuhna wawasan wawasan nah misalnya kayak orang Maji ulah ada belajar dagang nih Maji ayo Maji naon kalian karung tekena ayo mesti belajar ya ta ya iya bisa ngajembar ke batur kan nah ayo Maji dagang karung untung bayar ta rugi jadi gugur kieu cara dagangna sia mun ieu untung mun ieu karung hargana 200 ya jual ku sia 150 tereh ge jual makana ulah guguru kanu kos kitu teu beres nakeun dina urang aya guguru ekonomi kanu jago ekonomi cara-carana geus kurang kagambar jaheu urang ge jaheu kaharti ku urang lamun urang nyaritakeun karung guguru kanyana puyeng bangkrut mu aya bangkrut nah komo lamun kieu mah urang keur sedih biasa Maji kunaon emang sedih majikan gering ajo atuh jangan hiji-hijina ajo jol berang dah ieu kula mah haji cekena ieu ikhlas kula malah cekena ieu mah maksudna deuk sedekah naon sedekah ieu bae cekena ieu sedekah apem jadi jembar kan hati neraka tama ulah sok sedekah nah kos gitulah ieu keur carita sieun urang datang ka mana sieun dunia mah pohara sieun urang kasaingan mah pohara sieun urang teu sukses mah pohara sieun urang teu maju mah pohara sieun teu dahar mah pohara urusanana sakedar dunia tapi ketika orang sieun besi teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir kok biasa-biasa bae malah tambah maksiat dan selanjutnya komongke timbang amal komongke ngajembat-jembatan siratal mustaqim geus datang ka mana sieun urang nah mudah-mudahan malam ieu urang termotivasi tergerak hati urang supaya nambahan sieun ka Allah subhanahu wa ta'ala urang doakeun almarhumah Hajah Nuryati mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana diterima amal ibadahna dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah kitu kene bapak-bapak urang dulur urang bapak kolot urang tetangga urang geus maraot guru-guru urang mudah-mudahan dihalampura kabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah urang nu harirup kene di dieu mudah-mudahan urang bisa tambah sieun ka Gusti Allah sehingga urang maot husnul khotimah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma andur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran Allahumma inna nas'aluka husnal khawatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.